Kang. Udah. Aduh, hampir-hampir kan nyawanya, Bang. Aduh, hampir orang kecolongan euy. Aduh. Nah, mana kumaha, Bang? Mana teh anu nginteh. Nah, jam asik tuh kanyawan. Uing teh fokus nu boga imah. Pan boga imah teh keur mandi. Nu boga imana keur mandi. Terus anu asup ka imah saha tuh? Kapan nu mandi teh awewena, meureun nu asup teh salakina. Nah, eta mana bisa apa anu mandi awewena? Ji, gua tadi teh sora di kamar mandi. Ku teh dilikan pas dilikan teh awewe keur mandi, bubucun di geulis pisan pokona mah teh kabita we. Ai sia, pengen apes. Ada aing nu dikekasakna ka jero. Dari mana kalah noong. Ci kali-kali mah tuh aing ngajaran, euy. Noong. Oh, baru sage hayang nu geulis mah nya. Engke mun aya deui ku ini bejaan. Tah, gitu kudu bagi-bagi hari jeung babaturan mah kudu adil, men. Ngeunahna duaan, teu ngeunahna duaan. Kadang-kadang teuing euy. Oke. Deuleu maneh asa pangling aing. Naon nya euy? Pangling naon? Perasaan nanti berat oge kieu. Apa aing jadi kasep? Naon nya euy? Naon? Suku aya ieu ieu. 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 Naon tuh sih teh? Naon nya euy? Oh, buuk, kemana kan buuk? Buuk. Oh. Ini geus harampang kieu. Nah, teh kemana sia buuk bisa leungit kitu? Inget-inget ini teh buuk. Hah? Nah itu naon, Bang? Itu buuk mana lain? Nyaok. Oh, itu mah buuk mana? Pokoknya tuh di bawahnya. Euy, kade tarumpang leuning teh kapol. Deuleu. Orang buku ngeliat video. Sia lah. Itu Aya, buku aya. mana dulu? Yo. Oh. Kalian buuk teh geura. Ngomong-ngomong, ciga lain hasilna. Jembolan mah juga gede atuh euy. Aing nanggo bawa. Ya, Ah. Hah? Ieu naon kieu? Ka manu kieu aduh kupaya butut. Ka manu kieu nu kieu atuh aduh. Ieu naon di nu kieu? wadah. Aduh. Ya maling. Ieu naon ieu? Gitar, men. Dengan gitar itu ya. Astagfirullah. Tarason. Yuh, aing mah kanan ge meunang. Tah. Deuleu hakana naon deuleu kuat. Yuh, aing meunang tah. Boleh Madang. Laparnya. Lapar terus mulai ke lapar capek di udag. Mantap. Wah, buruk seetik euy. Buruk deh apa mah.
Yang ngobor. Eh, Tah, mana bisa? Bukat, men. Dia Paling. jauh lampu aliran itu, men. mah kokoro anjing. Sebaik. Maling kita profesional pisan kitu di paling cik atuh sekali-kali memaling teh duit 25M 25M teh. Nu ke di paling ya. Jadi karena duit ya mah. Atuh da aing mah sacakna da nyolong. Emangna belanja di supermarket bisa melihat. Nu matak maling teh ulah kagok, ulah ceceletrek. Itu contohnya batur, maling juta-juta. Nah, ini kesebutan ngaranna teh M. Miliarder gitu tah. Atuh kan bang, emang make dasi. Kan orang mah dasi oge teu boga. Oh heueuh nya. Anu maling gedean mah make dasi, marawa koper. Sapatu ge harerangnya. Urang mah kucelek kieu nya pantes leutikan oge nya. Tapi ku urang mah aneh sok diudag wae euy ku masyarakat. Yang paling leutikan dia nu kumaha nu gede teh diudag euy, aneh. Ugu heueuh, ari maling-maling nu kos urang maling-maling leutik ieu, maling motah. Urang mah kurniangan jeung hakaneun ayeuna korek-korek cok tah, kos kieu tah, anu tadi teh anu di dahar. Nah, aing maling anu gedean. Siaran tep wae, beuh jeung maling anu triliunan geuning. Heuh, anu neangan jeung kabungharan asa teh. Ai kos urang meni motah di gerebugan, mumpuna berita ge geuning. Nih. Anu maling sampo maling naon eta teh? Penjara 10 tahun kabina-bina teuing ya. Geus lah, urang nguruskeun ting nu kitu. Ayeuna mah cuang teruskeun pekerjaan urang. Cuang neangan jeung geus beuteung. Ya. Godan Gusti Allah oge ngamaklum ieukeun lah ulang nguruskeun nu galalean kitu da geus anu nguruskeun ieu meureun. Geus bang lah. Ayeuna mah urang mah ulah ting nguruskeun kitu cuang neruskeun pekerjaan urang bae aya mah maling. Oke, sekali maling tetep maling. Hidup maling. Beb lah, Aing mah bae ieu. ulah ting nu kitu lah jangan nanti berkelas. Iya, tak adekan cak kapol. Heeh, moal aing juga mata. Ieu teh ti isen pisan nah bade naon? Kelak cong naonnya? Oh, nya. Cong MLW yuk. Embung burang-burang si aya jalma. Ih, ada ML naon gitu. Ih nya naon eta ari ML? Ya neng, ada ML teh mulem lauk. Ih, di sayur gerak. Iya, segan teh naon ML teh. Kira yang nama tambah kesel, cong tata rucingan lagi lah. Tata rucingan naon? Ya, ayeuna neng manuk daun anu huruf N aya hiji. Kek naonnya? Beo. Wah, pinter euy tah ayeuna anu huruf N 2 naon cik? Kek pan aya 2, mun teu bebek berarti ekek. Wah, bener euy pinter si neng tah ayeuna anu huruf N 3 cik naon sok coba ayeuna pasti bakal tebak ieu geura. Kek aya bebek meweknya. Lain. Naon cik? Naon sok? Bebek kerek. Sok ya. Lain. Naon? Lain sok we Naon? coba tebak. Bebek goreng. Lain. Aya bebek iya bebek sayur. Lain Allah lain. Naon atuh? Sok bae lah tebak. Aya bebek jigaat. Bebek conge. Naon atuh gua? Sok wae heula sok. Geus taluk teu sanggup. Nyerah kita yakin nyerah.
nya enggeus nyerah sok naon cik anu manuk hurufna E na 3. Ya neng bisa ngapal mah anu manuk hurufna E na 3 nyaeta bango. Nah geuning kalah jadi kana bango. Je paneng panai laguna ya sok ada kupingkeun. Esang bango. Eta teh ngalawak. Ngalawak kan itu. Geus ayeuna gantian A, bagian abi nu teh terucingan. Sok sing naon pasti katebak wae dah sok geura. Kumaha ngabedakeunana japati awe jeung japati lalaki? Kumaha cik ngabedakeunana? Untuk mau bari anu awewe mah warna pink, anu laki mah hejo. Lain. Warna Naon, awewe warna hejo. Lain salah. Sukuna 4. Lain da aya 2. Lalakina ramona 10. Salah lain komo ngacaprak. Awewe mah kumanya Naon? ungu no awe ungu. Salah geus. Taluk teu. Laki pink. Taluk. Wes neng lah. Taluk lah teu sanggup angkat tangan pokona. Yeuh, ai ngabedakeun japati lalaki jeung japati awe mah babari pisan. Ai japati lalaki mah mun keur kiihna nangtungnya. Amun japati awe mah bari cingogo eta teh hayang apal mah. Lah onggo gering nih. Wah, gering. Je, pan bener gitu. Yuk. Cing mana? Duk. Bisa. Enaon tuh itu enaon. Gitu juga. Cing so sipahan. Periksa bro, periksa. Tenang saya nun naguan dia masuk. Periksa. Siap. Cicing sana dia. Tahu.
Bro, tanyakan duit dari mana, bro? Udang sih. Duit di mana ditundana duit? Duit mah. Bohong sih. Di mana muntuk wan pahan yo. Pakso yo kana bohong tau. Geus ya duitna dibikeun kurang. Jeung segala parabot kabeh dibikeun bukan nama tu aya hawu, aya panci, aya seeng, segala kompor kok bawa kabeh. Meraih hiji syaratna. Naon syaratna? Awu itu wayahna lepaskeun. Kumaha bro? Aweuna teh dilepaskeun. Wah, awana tadi lepaskan. Berarti ya kumahanya. Kumahanya? Soalnya cang pada minggu dia dari Ya, yang paling teh sarap. Masa badami heula sugan teh dirancanakan tadi nanya. Satu, menurut hasil musyawarah, ieu kurang awe dilepaskeun. Berarti mana teh nyahapisan ke pemajikan teh, enggak kurang dilepaskan, orang ge da boga pemajikan, yang paling urang masih boga perasaan. Nya sok, kurang dilepaskan awena. Oh, berarti harta mah kajian di bawahnya. Ngan pamajikan hungkul ulah. Anu masalah kituna eta teh pemajikan batur, pemajikan tetangga urang tah. Pemajikan urang anak sedang dibalik, mata gua lepaskeun. Weh, goblok sugan. Siapa? Ih. Nah ML naon gitu. Anjing. Ini siak mah. Ku aing mah iya ku aing kan salah lain. Parah, ulah mau parah. Ari ML teh malam lauk nenek. Tolong. 1, 2, 3. Ada seri tiga lagi. Ada lagi seri. Yo neng ari ML. Oke. Oke. Iya, ada juga menau. Eta mah yang kira. Coba sok lo lempang biasa. Dah, lebih. Aing for. Sok. Di mana? Satu berarti kurang apa? Nah, segitu. Cocok. Duh, teu nyantelnya euy. Hah? Teu nyantel euy. Nah, mana kumaha, Bang? Mana teh anu nginte. Nah, ya bisa. Nari mana kumaha, Bang? Nari mana kumaha, Bang? Permainan anu nginte. Nah, aya jam tengah nyawa anu asup. Aya jam anu tengah nyawa. Hah? Keur mandi. Ya. Aduh. Anu tadi henteu sehari ada geus tiga anak pakai siapa? Harus sia. Ai aing dititah kekosekan neangan segala ka jero. Sia kan ngeunahan di jero. Di jero di mana? Ai sia, aing nu dikekosekna ditah ka jero. Aing manehna kalah noong ditah nginte ge. Kali-kali mah aing atuh ngajaran. Oh, baru geus ya ge. Aduh. Terus yuk langsung. Yuk. Oh, baru geus ya ge. Aduh anjing papuy saya. 1, 2, 3. Oh, baru Baru lagi hayang atuh. Aduh.
yuk